Patarosan anu patali sareng bates madorot. Nepi ka lebah mana jelema bisa migawe ruhsoh madorot. Hiji waktu mah urang kudu migawe perkara nu kapaksa anu eta teh dilarang. Anu teu meunang jadi meunang. Anu haram tetap haram ngan jadi meunang. Itu jadi halal. Kartos deh. Berarti kaharti menjempe. Kaharti yang mencikeneh teh teu kaharti. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaidah usul. Nu teu meunang teh jadi meunang. Teh madarat. Sok dicontohkeun kumaha hukum ngadahar daging bagong dina mangsana urang madorot teu aya dahareun. Urang meunang ngadahar bagong dina mangsana keur madorot tapi teu meunang mawa samara. Geuning eta. Jadi kumaha hukumna ngabalado bagong? Jadi disebut batas madorot mah urang kadesek serta lamun teu migawe eta perkara nu kadesek urang bahaya. Hartina teu aya leuwihna lamun urang kapaksa kudu ngadahar bagong harita mun kitu teu meunang geus ngadahar bagong teh urang beberengkes mekel bising ke madorot deui teu bisa. Jadi daging bagong bisa didahar saharita teu meunang mekel bising ke lapar deui. Nah, tuluy ku urang nepi ka disamaraan dinikmat-nikmatnya. Lain batas madorot nu kitu saharitaeun ya. Nu disebat ad-daruratu tubihul mahzurat teh bener-bener kapaksa teu bisa ku urang direncana teu meunang aya leuwihna. Kumaha hukum maruman HP keur salat? Nah iya disebut tartibus sholat. Nu kahiji paruman HP lamun eta HP disada nada dering anu kira bakal ngaganggu ka sararea kopo misalnya mah nya eta pasti ngagangguna. Mangkaning lain sakedeung eta teh nepi ka tamat. Maka kodomang urang paruman. Tapi lamun nada dering anu teu kaharti, anu teu kaganggu ku nada dering eta teu kudu diparuman antep we. Wah, abi mah apa lagu eta mah tah eta ngaganggu. Artina kumaha hukum salat? Dipending sabab kaselang ku kagiatan anu teu perlu teuing. Sedangkan dalil nguningakeun as-sholatu ala waktiha, salatnya di awal waktu. Gar urang teh ngobrol heula kusabab aya semah teu penting semah teh dibanding jeung salat mah gitunya. Kedina kaidah usul al aslu fil amri la yaqtadil fauro. Hukum asal dina parentah teh teu nuntut supaya buru-buru. Jadi bisa diengkekeun balik-balik kanan salat samemeh waktu. Lamun salat kaselang ku kagiatan-kagiatan komo kagiatan seperti ayeuna eta kebiasaan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mah salatna teh setiap jam 11 peuting. Gitu. Jadi ngakhirkeun salat kusabab kaselang ku kagiatan
maka ya mah kaidah usul anu tadi al aslu fil amri layak tadil fauro teu nuntut segera dilaksanakan sok we ari dina batas-batas wajar mah anu teu motak meakeun waktu nya atanapi keur dicukur karek sabeula punten ya margi ieu mah da salat di awal waktu antep we heula jadi sabeula heula diantep nya nu sabeula lugul anu sabeula jabrig balik we da abdi mah hoyong kieu bek wae ari kitu mah beres urusan aya urusan eta mah badono ta namun badono murag sisir aneh lain na kenyisiran nahaon cenah buk sakitu clik ini gitu oh dan kudu disisiran teh lain buk eta wae cenah jeung hayang galing ning kamari mah badono teh hayang galing eta sakitu sabalikna tina nangguhkeun kagiatan salat anu kuduna dina awal waktu ayeuna miheulaan waktu nah meunang adzan tadi kebiasaan di urang samemeh datang waktu salat nurutkeun jadwal lamun isa jam 7.10 misalnya jam 7:05 teh geus ngong adzan sabab ku 5 menit adzan oge tapi karena waktu salat nya kengeng teu kengeng adzan mah gitu ngan teu sah gitu adzan we kayaknya Allahu Akbar sok dika tamat punten da eta mah ngetes sapeker gitu nya kenging ku ngetes sapeker ini ngari ngetes sapeker asal dibejakeun nya tungtungna latihan nya eta tah ieu nu aslina mah Allahu Akbar tah eta wartoskeun aslina tadi mah latihan gitunya siga salat kecampuran ku bahasa urang meunang teh ngadua dina sujud akhir atanapi sujud urang ku bahasa sorangan sabab dalilna jelas banyak jadi intina meunang asa ulah kecampuran ku bahasa-bahasa anu teu penting mung kamari ngadua ku bahasa Sunda pek wae salila eta teh doa gitu mung kamari ngadua ku bahasa Sunda pek wae salila eta teh doa gitu tah tadi dina kaidah hukum asal mun urang salat lantaran kasalang ku kagiatan komo kagiatan seperti kieu maka diwenangkeun aya nilai tambah malah diakhirkeun teh buktina Ibnu Abbas nu tadi jam 11 lantaran pinuh ku kagiatan-kagiatan balik-balik kanan salat memeh waktu tak iya anu jadi masalah di urang anu tadi teh 5 menit deui ka waktu salat jolngong adzan sabab alasan ku 5 menit adzan oge beak waktu tepi kana waktuna tah ini orang kedah apal fungsi adzan saur Nabi iza hadratis salat falyu'adzin ahadukum lamun geus datang waktu salat sok adzan salah saurang diantara haranjeun lamun geus datang waktu salat mafhumna lamun acan mah teu meunang sadrom li oge ngeningakeun yen lamun urang salat cacak lain dihaja sugan teh geus lohor pedah poek ari keur salat ujug-ujug kadenge adzan lohor ta akeh romli masihan fatwa balikan deui salatna salat nu tadi sedekah tamatkeun eta jadian deui nerangkeun yen salat samemeh waktu teu sah karosnya ta eta adzan memeh waktu keterusan-keterusna ieu barang tuang dinu kamaotan kumaha hukumna wah ieu teh
ngalatih teu bener sabab engke tiap anu dahar nu kamautan bakal dah sahali cenah maut kene hareup ya. Eta masalahna mah. Iya ngalatih. Wah, ningali aki-aki geus rengkung teh mika cepak. Lah tuh Pak mau Pak cenah, mau Pak cenah. Nah, da teh teu kuat teh hayang geura menang idangan. Bahan gitu kena. Jadi ulah nya bahaya. Kajaba lamun urang ridho barang tuangna dinu kamautan. Sabab nu kamautan ridho nya urang kudu ridho, pangjang kitu. Alasanna pan ridhonya. Manya urang anu ngadaharna teu ridho. Kur barang dahar teh hayo we sabar abdi teh. Apa ieu teh? Eueuh contohna ti nabi. Ieu teh apa ieu teh jelema anu sarjana ekonomi cenah ka kadahar teh batur cenah da apa begitu teh doraka tah ulah kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Ini tong bari ngecebrak arinya mah kitu nya da itu ge ikhlas ridho kitu nya. Kudu pada ikhlas. Saura nabi teh isna'u ta'aman li ahli Ja'farin. Gerak kirim itu anu kamautan ahli Ja'far gugur di medan perang. Kitu kan perintah nage. Jadi kewajiban urang teh ngirim. Terus pakait sareng hadis dhaif. Anu naroskeun ari hadis dhaif kanggo naon manfaatna. Palawora teuing siga kumaha nasib urang lamun dahar dinu gering, lamun hadisna sahih pandoa itu teh hadisna nya. Jadi temenang barang dahar dinu gering teh eta hadisna dhaif. Berarti aya milik urangnya. Tuh manfaat hadis dhaif teh kitu. Ari teh lamun sahih rek kumaha nasib urang dinya. Dinu gering teh jangan lewat. Kanggo anu anyar hijrah ya cenah naroskeun dia di kelompok hijrah. Naon doana anu anyar hijrah hayang tetep betah dina agama. Doa reng salatnya diaos nu biasa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Supaya ulah balik deui kana tapak lacak nu teh heula. Jadi baca dua eta keur netepkeun urang saraya sangkan tetap betah dina agama, tetap betah dina hidayah. Ayat pertanyaan terakhir ya. Contoh husnudon. Ari husnudon teh nu kumaha contona? Urang mah husnudon teh sok dibalik. Padahal disebut husnudon teh contona lamun simkuring ka dieu sararea bakal nyangka yen wah ieu bae dong teu bogaeun udud. Eta contoh husnudon. Husnudon teh. Yo kereteng ge tina teh hayang muhanan udud eta tina. Husnudon eta. Jadi lain nyangka boga udud husnudon teh kada ulah salah teh nya. Murek ini ke Jakarta, wah ada baru gaun, teh sujud mana bahaya. Iwatimun rahimakumullah. Aya nu jarum coklatnya bedanya, anu konvensional ya keneh. Ini pek sana. Rame. Sarua jeung dukung Yahudi eta. Dukung Yahudi teh kan gara merah mah. Sebab dibere ku Yahudi eta teh. Berarti temu menang berarti teh sarua jeung urang narima lauk tinu museup halal urang ngadaharna gitu. Jadi narima ti Yahudi teh pan Yahudi mah museup gitu. Sarua Yahudi pan nu mere garam merah eta Yahudi anu mere lauk oge lah tukang museup mah Yahudi gitu.